kewajiban dewe bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siring ka dieu kitu ceuk indung silaing jeung ceuk dewe jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we oh nya nyetak ayeuna ha tuh geuning itu tuh jang astaga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sia dicarekan moal ka dieu salibna di dieu yeuh teuing dibawa si Isar kitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun rampes ya ka dieu anak king heubeul mah teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh Subah kapi hancur bapak tong cerita hong ditarima Subah kapi hancur abdi aduh tobat teuing anak king astajinga anak majang nuhun cu cager sae di mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu oh saya nyerenge lainnya betul sedih aja sih masukan milu sedih kain daya Pak besi hayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha kitu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir tembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala tembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari-nyari heuring teh Sap bebeja mawi abdi teh bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume sisin mah bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi bapak abdi teh pengadugi ka kieu teh kepengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak oh aya problem batin nya naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh aa teh ngimpi ngadu muncang ana nu kitu dijieun sedih ngimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon penting tadi kok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor saya teh nyari
Atuh da mun lila aing mah kesal. Tong maksakeun awalah. Wah, mun digenggereuskeun kurang kaler. Si lain teh ngimpi naon? Abdi teh upami teh lepas Madinah ugi Jumaah. 10 dinten 400 kalangkung mangin dia tang dugi kaki wari mah. Hah? Duka wage, duka kliwon. Ya. Aing ngimpi teh kitu, abdi teh ke di patamanan we, aya taman anu metak endah. Kemang-kemang warna-warni. Akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanci-wanci endah kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja. Ai kabeh teh jono gitu. Aya abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak diuk da isin ninggal rupiahna. Aduh bapak. Teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu. Ai pek teh manehna teh Pak, kabeh teh kana tak-tak. Karena baju abdi dibedoa kalau abdi teh di piwarang nantung. Bari jeung abdi teh aduh disirikna ngompolan maneh. Jadi isin-isina Kang eta teh cacak teh dangdos. Da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan ge kalau beuki goreng patut. Kemudian tadi na jeding. Tahu bari nganggo goreng batur atuh. Lain. Cara ieu panjingka keur tetangga aing nerecet kitu. Oh nah, Aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun dah hayang nyawe geletuk batuna kejebur caina. Babaturan-babaturan urang teh. Sampai wir hiji teh kitu. Ya, babaturan oge barang pentah unggul mah kena naon. Tuluy. Eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebut teh papi. Doa. Sakapeung papi, sakapeung empeh. Hah? Duduh teuing nya. Ngeunahkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cikeng neng teh di mana? Apa dieu cenah nagara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Duh hilap deui nagarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Putri tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy ya. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ora tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipe reuk. Nah, di babu ke aing lah. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api sakapeung engkang. Sakapeung api sakapeung engkang teh apa? Abdi teh dipaksa kumaha da abdi teh lalaki dipaksa-paksa teuing daek we hate teh. Eukeun mah eukeun puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cikeng neng teh resi teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan ayeuna teh da puguh rumah sa abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajak teh harum awak aing teh da harum. Sakieu pengarna teh heuh. Tuluy. Tah kitu iraha Kang penak deui diantos pisan. Ya itu mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak.
abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh model abdi meureunnya tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku makanya kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan ieu eueuh rangkap aya tobat teuing asna jinga seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuat iu ya abdi kahayang ditungtung langit ya kakak moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate karena ge hate teu bisa dipangpalerkeun mah ka dileuh wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkeun inung syuku nah teteh maka jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antara kana bumi buluan belut jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh dawala ma cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek orang dewek dihapikeun mak nyerinya hate oh nya teuing aduh tobat ting anaking dawala jadi kaedanan ku impian lancing ku sapeungeut istighfar jang eta oge undang syariat cek teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil jeung Cikolot lamun ngimpi di jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi tingali ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios ti lemur Bapak. Anu disuhunkeun teh doana ti Bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng Bapak di lemur. Nini mah nyeupah kakanya. Hayang tuturkeun inung syuku sia itu sira gugu maka aing ini kumawi abdi dongkap kitu bade anu merestu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur tu hiu ka ayeuna teh abdi teh asa mulang tarima anggur berat nuhun berat nanggung berat narimakeun kasamu ku kanya mak abdi dugi kaki teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teuan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggarupi kalapatan tidak kabedagongan anak tidak ada dawala dek mi HP mah jeung bapak mi HP da geus karolo